Nah, miring. Kan kayak YouTube. Kunaon da mana? Is nyolok bol domba. Kembung cenah cek Pak Epen mah. Domba kembung. Oh, tuh nyolok pamajikan nyolok bol domba. Bobogana eueuh atuh da ieu teh. Pade eudeup nyolok ieu. Ah. Sok atuh deui. Pamirsa dombana kembung bere tolak angin kudu nama. Ieu teh dibere naon Pak Ted? Bere cikalapa jeung gula beureum cenah. Si kalapa jeung gula beureum tah. Geus 2 botolnya tah ieu botol pertama. Yang botol kedua. Tuh. Disusuan. Iya bisa berapa ya dahar Mang Epen? Ya. Tedap sudah Seminggu. Seminggu. Saeutik kudunya. Ya aku sabar selama. Meh keluar hitut ieu teh. Oh, kudu hitut, mun menjelema ge geus hitut. Ngemplongnya. Ngareuna beuteung. Kudu nama dikerok. Dibekam, dikerok. Mudah-mudahan tah ti dieu jalanna. Ieu mah ikhtiar we atuh. Terus nyi. Si jahat deui nyi. Kuras gieu. Beteungna eta nya teuas. Heeh. Eta berarti angin tak keluarkeun. Kejadian pertama ya Pak Pen teh cenah can pernah ya. Tah kerebekan. Hitut, kuduna hitut. Bisa bau ah. Cing urang parah bena. Pengalaman nyok bujur domba kan nih. Hah? Gratis bujur domba mah. Daripada bujur nu lain. Bisi pamirsa bade nyolok bujur domba. Haneut. Jadi ya teh gula beureum jeung cai kelapa Dicampur. Cai kelapana sih kelapa hijau atau kelapa biasa dawegan biasa. Biasanya campuran jeung gula beureum. Kan we atuh ceger. 2 botol we cekap lah. Hiji kelapana hiji. Oke, anjing ceger. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum. Kurang cobian di Paraban langsung tah. Cik jadi nafsu makan tuh. Angena jukut garing. Kubah Epen. Teu nafsu ah. Kal kamar renung ya dombana. Wareg keneh meureun eta nya. Nuju ngarasakeun heula eta. Beuteung ngarasakeun beuteung. Rek lahiran rek borojo nya Pepen nya.